Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi mangga sim kuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Mitra Tatar Sunda Jawa Barat kacaturkeun harita teh kirang langkung tahun 1850-an. Wewengkon Garut Jawa Barat cenah kaasup hiji daerah nu teu aman sabab jadi puseurna markas gorombolan. Harita kuring keur budak keneh pisan. Kira tahun 1850 genep teh kakara kelas hiji SD atau disebut sekolah rakyat harita saupa mengadenge kecap gorombolan. Bulu punduk teh sok pating puri ding puringkag tapi bangsa naon atau makhluk naon nu disebut gorombolan kuring sama sekali sacan apal. Eta ge sapeda nini kuring bae sok loba cumarios. Ya jalu kade aman. Ari hidup mantog ka Cijilereun teh montong muru kasorenakeun. Bisi dipegat gorombolan bagus. Kitu saur nini saupama Mang Aman nyabat di Cijilereun ka kota Bandung. Biasa cenah saban bulan teh Mang Aman di lembur Cijilereun Garut Jawa Barat teh sok nyaba ka Bandung. Tujuanna eta menta bekal hirup salila tunggu balong jeung tunggu kebon di lembur Cijilereun. Lembur Cijilereun teh warginya eta hiji wewengkon di tebeh kiduleun Garut kota. Jalan nu reka wewengkon Cisurupan. Harita teh tutumpakan ti Bandung ka Garut memang geus aya. Ngan can pati loba siga kiwari. Atuh angot kusabab aya gangguan keamanan. Atuh angot deui mun kudu muru Cijilereun. Hayang ka Cijilereun ti Bandung teh kudu indit ba'da subuh. Mimitina tumpak oplet suburben di Garut disambung ku kareta api jurusan ka Cikajang. Tapi teuing kuring poho deui. Nah kudu turun di halte Cisurupan atau harteu naon. Keur mah kiwari mah jalan kareta ka pagidulan Garut teh geus teu aya wargi. Ngan sakitu nini nyebatkeun di Garut keur teu aman. Ari sabab saban rek lebaran teh kudu balik ka lembur, nyatana teh ka lembur Cijilereun upama zaman kiwari mah mudik wargi. Lamun lebaran di lembur nah moal diobrol ku gorombolan mah ceuk kuring tumanya nyebut emak kanu jadi nini. Mangga teraskeun. Kitu kuring nyebut ka emak teh. Wah, jahlu. Nyanyaho atuh aki mah teu hafal. Aki nu pangwalerkeun. Saka inget jigana kuring mah kakara kiwari eudeuh lebaran di lembur teh. Samemeh nama saban lebaran ge nya di Cicadas bae di Bandung, tungtung kota Bandung belah wetan. Ngan saur mama bareto kuring kungsi di bawah lebaran di lembur. Ngan dina mangsa keur umur bubulanan keneh. Jalu, can nyaho dihitut bau hidup teh. Baru kainget kungsi nyabaan jauh. Saur mama bari gumujeng. Atuh, ayeuna teh ngadua kali ke nyamahnya. Ceuk kuring tumanya kanu jadi indung. Nah, nya kana kitu bageul. Mun diijabah ku pangeran mah. Walon mamah ditungtungan ku teuteub ka jauhna, kuring jadi heran. Harita wargi kuring teu ngarti naon pangpangna saparantos mamah cumarios mun diijabah ku pangeran sapertos tadi. Teuteub mamah nu jadi indung ceuleuyeuk ka jauhna. Ukur kadienakeun bae nyaeta sanggeus dewasa.
kuring kakarang ngarti naon maksud jeung tujuan nu jadi indung. Cenah Bareto dina zaman mahabuna gorombolan di wewengkon Pelemburan, Ua Jumsi nyaeta lanceukna mama jadi korban katalangasan jeung kagangasan gorombolan. Tengah peuting jemplang-jempling keur mangsa simpe rehe combrek di Pelemburan. Lembur teh diobrol ku gorombolan. Kacaturkeun loba penduduk nu di arah pati diantarana nyaeta Raka Mamah nu nalah Ua Jumsi. Naon kasalahan Ua Jumsi wargi make asup kana daftar hitam Karaman. Mamah kalayan teu ditahros. Anjeuna gawat surti ngawaler. Kasep nya teu pira saurna mah. Teu pira ua maneh teh dume sawaktu ku tentara di pentas sumbangan beas. Ua maneh mere sakarung. Nya tidinya mah dicapai yen ua hidup teh kaki tangan tentara. Kitu saur mama. Cenah zaman harita mah masyarakat di Pelemburan teh sasat kagencet hirupna. Kitu salah, kieu salah. Mungguh aya di tempat patelakna antara pamarentah jeung nu baruntak ka pamarentah. Dina mangsa lembur diobrot ku gorombolan anu mamaksa menta bekel cenah keur dalahar maranehna di pileuweungan galedegan. Para wargi nu mulia, saupama merekna kapanggih ku tentara TNI, si eta rahaya teh bakal dicangkalak, terus diguliksek dituding biluk ka Karaman gorombolan. Kitu deui sabalikna, selamun dibantuan teh tentara TNI anu butuh rangsum salila jaga lembur, nya giliran pihak Karaman gorombolan anu ngabinasa rahayat leutik dari sangkana biluk ka tentara TNI. Saur nini, gorombolan teh memang bisa nyiliwuri minda rupa. Saupama beurang aya nu campur jeung rahayat biasa maranehna jara dipatani oge jara dipangebon jeung pakasaban sejena. Saupama peuting maranehna arindit kaleuweung ganggong simaganggong gabung ka pasukan. Nyaeta pikeun ngobrol kekuatan tentara. Wargi anu ripuh nya rakyat. Rakyat keneh nu katempuhan. Boh tentara, boh Karaman gerombolan sasatna maranehna merebutkeun rakyat. Saha numbung pilu nya dikakalakeun. Sanggeus Ua Jumsi tiwas ku gerombolan. Aki sareng nini milih ngungsi ka kota. Kahoyong nama anjeun teh ngerid peutik sakumna anak incu. Ngan bae Aki Padma nyaeta raina Aki keukeuh milih di lembur. Yo malah si aman mah keun bae sina ngajedog tunggu kebon di lembur. Yo umur mah kagungan Gusti Amboh. Saupama pangeran ngaijabahnya kami sakula warga kaasup si Aman meureun dibere kasalamatan jeung umur panjang kudu Maha Kawasa. Itu saudara Ki Padma. Apa mama bapa jeung indung kuring dikerid dicandak ngungsi ku Aki ka kota Bandung. Mang Aman nyaeta raina mama. Anjeunna mah tetep di lembur Cigilereun lantaran ngabogaan pancen tunggu kebon kulawarga. Jadi mun mama nyebutkeun sugan diijabah ku Pangeran Bareto wargi. Eta teh jigana nurutan kekecapan nu disaurkeun ku Aki kuring Aki Padma. Nyaeta emangna mama atawa raina Aki. Wargi nu mulia,
Yang hareupan lebaran nukiwari. Samangsa nincak umur 6 tahunan kuring dibawa bali ku nini jeung aki. Mamah sareng apa mah milih tetep tumetep bae di Cicadas Bandung. Ye, jadu. Kapan apa mah jadi panitia Zakat Fitra? Mainnya apa cul tugas? Itu saur apa? Ye, kade bae cek apa amanya maneh Acep ulah bangornya salila di lembur. Saur apa mapagahan ngawawadian kakuring sangkan ulah bangor. Muhun yang kade bapak si Acep ulah sina kokojayan di balong di lembur. Mari nama budak kota nu biasa mandi di balong kuriak gegetet ku merang awak meri. Saur mamah oge satengah ngawadian. Wargi nini muru Cijilereun milih tumpak kareta Bandung Banjar lungsur di wewengkon Cibatu. Kuningat Cibatu Kang? Tah ti Cibatu disambung ku kareta nu muru ka wewengkon Cikajang Garut. Ingat bae cenah harita nu narik gerbong kareta Bandung Banjar teh kareta nu katelahna ku ngaran Si Gombar. Ngan di hareupeun Si Gombar aya gerbong Teng Waja. Gerbong Teng Waja wargi reuteum ku tentara anu aranjeunna teh sayaga ku brand nyaeta sajenis sanjata otomatis tentara. Yah heueuh eta teh keur ngawal urang jalu tuh tempo saur aki nuduhkeun. Teuing heula nu mana jeung lampahan nu ieu ngan kuring kungsina nampak beja di daerah Trowek kiwari mah di wilayah Malangbong Garut wargi. Kareta teh disabot ku karaman gorombolan nepi ka ti guling. Tuluy ngabalukarkeun ratusan panumpangna tiwas. Nya sanggeus dewasa bae kahemeng teh mucunghul. Heueuh nya kunaon anu pajah hayang ngawaluyakeun rakyat teh dina emplok nama geuningan kalah ngancur leburkeun mamaras rakyat. Salila dina kareta teh diuk dina koper da panumpang sakitu metetna lumayan pinuh. Maklum yang hareupan lebaran saja jalan antara wewengkon Cibatu Cikajang meus-meus gigi sikana panon sabab teu kalis ku kaasupan sesa keusik batu bara nyaeta tina silalatu hatong solobong haseup kareta gerbong kareta sagemblengna tina kai jiga kareta dina film koboy wargi. Jandelana oge bolongor taya kacaan jadi mun hujan cai asup ka jero. Saja jalan angin ngagelebu mekel sesa silalatu batu bara tea. Saja jalan wargi aneh nate para panumpang teh pating baretem teu lemek teu nyare teu ngobrol. Lolobana mah narundutan ketang atawa api-api nundutan. Katingali pisan wargi. Di antara sasama panumpang jiga nu embung pada wawuh, embung silih patarema ucap jeung kecap. Jiga sieun jeung asa-asa eudeup ngarobrol teh. Paling para panumpang ngobrol teh saperluna bae lamun penting wungkul. Beda pisan jeung kiwari panan wargi. Geuningan cenah dina KRD jurusan Cicalengka Padalarang ge panumpang teh kolu main gaple wargi da saban poe panggih sasama panumpang seueur nu jadi sobat. Heueuh meureun eta mah panumpang matuh teh kaasup tukang dagang asong. Wargi nu mulia indit subuh ti kota Bandung anjog ka lembur Cijilereun mah kira wayah asar. Barang jlut di emplasmen nyata emplasmen halte ge rentang-rentang ti jauhna Mang Aman rai mama geus mapagkeun wargi barang kukuring ditelek-telek nu marapagkeun teh teu kapalang
Jumlahna lain saurang dua urang. Nu mapagkeun teh nyarengan pun paman aya kurang leuwih 4 lalaki. Eta kabeh lalaki nyolendangkeun bedog sumagereng ku Gobang. Bisa jadi meureun geus jadi hiji kebiasaan jang masyarakat pilemburan zaman harita darmen ka kebon. Tapi teu mustahil wargi. Harinyana nyeren bedogna teh sapeda situasi jeung kondisi keamanan anu loba kaganggu ku karaman. Keur mah Mang Aman teh teu weleh tatan-tatan cenah mah. Eta wargi sanggeus aya salah saurang kulawadetna, kulawargana anu jadi korban kagangasan jeung katawangesan karaman gorombolan. Saur Aki Mang Aman mah saban waktu manehna ge sayaga ku Panggarang, Bedog, Gobang jeung sabangsana. Malah inyana terang-terangan nyebutkeun berdiri di belakang tentara TNI kitu cenah. Hartina ieu teh geus terang-terangan nyieun garis permusuhan jeung gorombolan. Kocap ti hal teu kalemburu teh mancal bae. Sakapeung mah mapai-mapai galengan sawah nu umpak-umpakan. Sakapeung mipir pasir jeung kukurubutan ka jero kebon awi, kebon bitung, kebon hawur jeung awi-awi sejena Kang Koweipong. Anu teu katojo ku sinar cahaya panon poe. Saumur-umur sababisa kitu usum halodo ditincakeun mah laleur kabasuhan Cikaracak. Kuring mah anu ditungtun kudu jadi nini. Harita teh make nyipta-nyipta anu lain-lain. Engke mun ngaliwat kana leuweung geledegan haur anu jembet di sisi tigigir. Jelung-jeleng laluncatan jalma jangkung harideung. Sakujur awakna dipulas ku apu. Bari marawa baliung oge marawa tumbak. Meureun pedah di bioskop cahaya di Bandung. Sok pirajeun ngalajo film Tarsan wargi. Pantan Tarsan oge wargi sok dipegat ku sabangsa suku bangsa primitif. Moal mah kitu gorombolan ge pandena. Wargi nu mulia. Syukur alhamdulillah rombongan teh rahayu salamet teu ngalaman pancabaya. Ongkoh ceuk Mang Aman oge. Gorombolan mah tara ieuh megatan wayah pabeberang. Moal beurang mah jang. Ke bada magrib biasa nama maranehna teh. Pokna teh kalem, bangun teu aya karingrang jeung kahon cewang. Kacatulkeun anjog ka imah kuring ngalungsar bakat kutundu. Oge capek jeung nu utamana mah teteh lapar da puguh keur puasa. Kunini mah dipaksa dititah buka ngan kuring embung mugen. Lain kuring teu hayang tapi era ku Aki Padma. Saupama di Cicadas Bandung mah sok diarep-arep dititah buka tengah poe kudu jadi nini. Nyah dulang jika nama nini teh wargi. Nya nini mah neneh bonteng. Anjeunna babari hariwangan ka kuring najan sabenerna tina jihad pendidikan mah teu hade. Mamaksa budak nu keur diajar ngalaksanakeun hiji kawajiban disina ngecagkeun eta kawajiban. Yah, sujang jeung nini hidup geuat ka itu kacarayu heula jeung. Ya bisi kaburitan sakedeung teu meureun magrib bedug. Saur Aki Padma ka kuring. Kuring jeung nini muru pancuran. Ari Aki sareng Aki Padma mah paguntel ngobrol bangun nu soson-soson sarta sarononakeun. Ceuk Mang Aman anu ngangteur ka pancuran wargi. Urang dinya mah kacaina teh samemeh asar atawa samemeh subuh.
Kapancuran lumayan jauh. Meakeun kurang leuwih sapanyepahan. Nu muru kapancuran teu boleh dikawal ku para pamuda anu pada markel bedog atawa gobang. Saumur kuring nya harita ngalaman saur bulan puasa di tempat tiiseun hara-haraeun di lepi lemburan. Pan di Cicadas Bandung mah mun bulan puasa barudak teh gawena abring-abringan ka jalan raya wargi. Bari nyareungeut pepetasan atawa mercon baladog. Memeh buka ngalong heula di jalan. Bada sahur oge mapai-mapai jalan di kota. Ari ayeuna di hiji kampung mencil anu nelahna Cijeleureun Garut. Kaayaan teh mungguh rehe, simpe, sepi, combrek. Samemeh magrib ukur, gerendengna sora Aki Padma nu ngaderes Al-Qur'an. Pon kitu deui bada buka, sabot nungguan tarawehan di masjid. Aki Padma ngaderes maos ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kuring gesok milu tarawehan di tajub anu jumlahna ukur wawalasan sotenan wargi di jero tajub. Jadi luar mah di pakarangan tajub loba barudak pamuda tarawehan di luar bari marekel bedog atawa gobang. Malah lain tarawehan teuing keta sabab lolobana mah maranehna teh culang cileung kana rungkun nu poek jigana mah ngawas-ngawas nu sakirana dipicuriga. Kacatulkeun peutingna beuki karasa simpena di eta pilemburan. Hawar-hawar memang kadenge sora anu keur tadarus Al-Qur'an nyao di lebah mana nyao di lembur mana. Tapi asa dipepende. Tapi hese hare, hese hees wargi. Lain tetuluh ngan kaayaan ieu lembur anu mawa keung jeung geuman. Teuing meureun sapedah tali Aki Padma dodongeng wireh Uwajumsi. Baheula cenah nemahan parti di ieu kamar anu dipake sare ku kuring. Sare teh jaman harita mah nagoledag wargi. Nagoledag we dina palupuh. Padu di amparan samak saheulai. Saur Aki Padma mah yen Uwajumsi bobor karahayuan sabot anjeunna keur nyumput ngadepong di jero kamar tina cowak palupuh dirogok di kolong ku tungtung bedog nepi ka budal badel pisan patuanganana. Ieu dongeng wargi nu mawa kakeung kana hate mata hese sare. Ari wayah Janari samemeh waktuna saur. Di kaanggangan ti jauhna kapireng sora bedil ngabekas sabara kali darderdor. Sarerea pating korejat. Sarerea siap saya garek lumpat ka mana. Namun Aki Padma nyarita ngawadian ka kuring sakula warga. Ulah dipake melang. Jauh jiga nama euy. Pasukan urang jiga nama keur nyalik siksi leuweung geledegan meureunaan. Gus kanggon deui sakudung deui saur nih. Kitu saur Aki Padma. Rengse saur Janari yang hareupan salat subuh. Bring sararea ngurupan curan rek mandi sakalian abdas. Para pamuda bari nyaroren bedog teh marekel oncor, da kaayaan mungguh merdong poek ngongkleng. Sabot kaum istri jeung barudak marandi pamuda mah jaga di sabudeureun pancuran wagi. Sabot keur kitu. Kapireng anu ting kedepruk ti anggangna. Pruk. Jiga nama sora sapatu wargi. Aya sora handaruan tumanya.
tinu datang nanya. Soy! Sagewatna ditempas ku para pamuda pajuang. Saya. Itu dia nanya dari wargi. Kami TNI. Kami Tentara Nasional Indonesia. Itu cek sorang daratang wargi bari jul-jul tina jalan satapak anu rada nikung di eta lembur. Oh, siap. Abdi oge anggota OKD ya. Cek salah seorang pamuda saur manuk. Geus kitu mawargi sarea bangunan longsong. Lalongsong lega hatena. Yo, dulur-dulur. Masing arti-arti tarap ti carincing pageh kancing saringset pageh ikat. Musuh teh aya di mumunggang haur gereng. Itu cek salah seorang anggota tentara TNI. Atuh hate dagdigdug deui wargi. Tapi montong salempang. Dulur-dulur. Oge rahayat nu dieu. Ulah salempang ulah wancewang. TNI sudah siap untuk menjaga kalian semua. Cek eta anggota tentara teh nambahan. Ngadengi kekecapan tentara nambahan ku cara nu kitu. HTG balik deui kana longsong karasana wargi. Tenang deui. Kocap kacaturkeun dina poean salat sunat Idul Fitri. Pasukan tentara TNI tetep ngawal nu salat nepi ka beresna jeung alhamdulillah kaya kajadian naon. Tapi muga-muga kejadian serupa kieu teh ulah kaalaman ku anak incu. Puguh ka Cidahemeungna. Urang teh sabangsa jeung sanagara kudu patelak ku urusan anu ceuk pangrasa asana teh di mana penting ngawargi. Urang teh sabangsa jeung sanagara kudu patelak ku urusan anu ceuk pangrasa ieu atawa itu nu pangbenerna. Eta jiga nama hiji panyabab atawa hiji nu ngalantarankeun maranehna pasea atawa patelak saolah-olah marebutkeun rahayat atawa bangsa wargi nu mulia. Para wargi nu mulia, rupina sakitu dongeng enteng karya Bapak Aan Merdeka Permana. Janari Simpe di Cijeleureun. Sa mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu disedia tina samudaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.